Tara dahar keur lapar. Tempo nu lapar. Dan nu lapar mah tara si banyo acan panggih jeung hakaneun kedewek we. Teu nyaho leungeun mah pinuh kukuman atuh puguh nyeri beuteung kitu na teh. Usahakeun meureun samemeh dahar teh meureun kokocok heula leungeun. Nya. Heeh. Agama manitah tertib. Kadahar-dahar oge nepi ka aya aturanana naon abe salamet dunya jeung akhirat kitu. Nah geus di jakatan ieu teh nu didahar ku aing teh tuh. Jadi usahakeun sanajan sakumaha lapar ge bebeja heula. Kanu boga lapar. Ulah syare keur tunuh tingali we nu tunuh da jang jidug. Nu tunuh mah di mana we? Nu matak usahakeun meureun lamun boga imah samemeh syare teh tulakan heula janela, tulakan heula panto, tertibkeun heula. Tah sabalikna urang memeh maot syare lila teh nya eta meureun konsian heula eta paningali pangdenge ulah satenyo-tenyona lamun lain tenyoeunana. Ulah sadenge-denge na lamun lain dengeunana hartina teh dikonsian heula sing tertib. Itu bener-bener engke teh maot teh ngahiang urang teh. Gara sok haleuangkeun ku ade cing tarik teh. Anu gelis anu kasep ngahiang duka ka maneh. Tuh, nya. Anu gelis anu kasep ngahiang duka ka mana nu matak ulah leutik hate ka jelema nu goreng patut. Da di hadapan Allah mah deuleu eueuh goreng patut eueuh kasep rekep deng-deng papak sarua. Nu matak falsafah Jawa Barat nyaeta pajajaran. Hartina teh sarua. Sajajar di hadapan anjeunna mah naon eueuh pangkat eueuh tukang beca sarua eueuh nu matak ka deui sing hati-hati heul beda deui jeung cepot baheula ieu pan gitu dan nu nyekel aing teh ke kahareup mah beda meureun nya generasi muda mah heueuh nu matak baheula mah geuning can loba kiai, can loba ajengan diayakeun ngaruat. Lamun budak disunatan teh sok diruat, ku dalang teh hartina diruat teh dikuatan pamadeganana supaya istiqomah dina agamana. Nya nu matak dirupa-rupa we diayakeun dina ruatan teh sasajen. Sasaji Saaji Syakieu rujak warna 7 wah bacaeun nungku teh euy nya ayeuna mah kupat leupet tang gelut hapunten Bapak sembaheun abdi dama-dameun abdi ieu mah anak kanu jadi bapak da moal aya abdi mun eueuh bapak mudah-mudahan bapak pun biang pun bapaknya mudah-mudahan cing ditempatkeun dina tempat anu nikmat mungguh Allah engke di mana mulihna amin ageng jasa bapak teh ka putra seueur putra anu gelar sarjana nepi ka boga gawe nepi ka bala leunghar ladang nyakolakeun indung jeung bapa geuning teu balitungan bapa jeung indung teh ka anak ladang nyakolakeun nu matak kurunyung geuningan pangeran ngabejaan dugi ka Allah oge ngelehan anjeun Allah moal ngahampura lamun teu dihampura heula ku indung ku bapana aya naon dina sampean bapa aya naon dina sampean emak
mudah-mudahan Bapak sing langgeng aya dina tempat kenikmatan boh dunya na boh akhiratna tak kitu euy nya komo deui pan urang teh ayeuna terek naon migawe ngirimkeun rupa-rupa katuangan angean obat-obatan tugas mulia itu Pak sabab teu saeutik anu jadi korban bencana alam dina waktu ayeuna sasat urang teh ieu teh niat hade mudah-mudahan heuh syukur jang anu jalan darat nu jalan raut wah juragan Gatot Kaca mah jalan udara geus nepi mun ka itu saware heuh kadewe cing hati-hati deui jang ya jelema siapa teh sada cacing jelema naon budak nyalukan indungna kitu ma we lah naon si lain nyao ka dieu geura euy aya sora nu ngajelengeng sada sora raket boa-boa deuleu euy moal kitu timbal ka dieu datang naon dengekeun di sia aya sora naon le ya lemah tah kadenge teu heeh sada kopi tong bodor si teh nyari jadi ketahuan pacaran lagi sama si ayah tegablek dodoloan nah yang syarikan goblok nya teuing ieu meureun bayi kurang giji teh nu kieu lain bangsa naon ka nu kieu bisa jadi euy bangsa Kalijati meureun lain bangsa atuh eta mah urang meureun lain ieu teh makhluk naon kana dieu nyebut ka aing nyebut makhluk naon cenah alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna ye sugan teh dewek we dawalan goreng patut geuning anu leuwih euy bade ka mana nya dek neangan salon naon hayang dikeriting heuh naon rasana teh jabrig meureun eta kadenge ku hayang dikeriting hayang diboroman buuk alah karunya deuleu assalamualaikum waalaikumsalam alhamdulillah atuh penak sareng saagami leres salira agama Islam leres kulan ai kitu rada teu percaya nah manya Islam